anak loba mun jaman baheula cenah loba rezekina beda jeung ayeuna lur boga anak loba mun jaman ayeuna tangtu loba masalahna hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal hirup mahal maot mahal matak aral ya kudu deui kumaha deui urang teu sabar we jeung tawakal da geus kieu zaman urang karekahan we sabisa-bisanya lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana kitu teh lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna lamun nitenan zamana boga anak mending dua kalayan asak rancana meh lugina nah gitu budak urang titipan nu maha suci ngarawatna obat kudu hati-hati lamun gagal malindesna kana diri masih suci Hayu urang bebenah ayeuna rancitakeun kulawarga berencana insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna nya kitu teh lain teu meunang boga budak rea tapi panda geuning kieu zamana berat Omat lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna tanggung jawab urang lamun nitenan zamana boga budak mending dua kalayan asak rancana meh lugina sugan we senang budak urang titipan nu maha suci ngarawatna umat kudu hati-hati lamun gagal malindesna kana diri masih suci Hayu urang bebenah ayeuna
manusia pangsang sarana nu ngarasa kurang wae najan hirup sarwa aya lobak libuk harta banda omat ulah kajongjonan harta lamun salah mawa jadi pangbeberat hisab dina yaumal kiamat. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan baca mun bisa kitu pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mikah pasti miskin lain alasan kerluhlah sugih lain alasan kertanggah nasib mau ukur lalakon maju mundur kuma urang nasib mau ukur lalakon hayu syukur ulah kufur kebagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baja itu syukur teh lain dina kaayaan keur bagja wae tapi dina kaayaan sagala kakurangan oge keukeuh urang kudu syukur urang kudu bagja kudu ngarasa bagja bisa syukur nikmat salawasna lu manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mikah miskin lain alasan kerluhlah sugih lain alasan kertanggah nasib mau ukur lalakon maju mundur kuma urang nasib mau ukur lalakon hayu syukur ulah kufur lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baja pan geuning loba lur jelema teh lamun dibere gering sapoe meni aral tapi diberi sehat belas-belas tahun tarasuit diberi sangsara sakedeuk aral diberi beunghar welas-welas tahun tarasukur ayo di ayeuna mah urang syukur salawasna dina kaayaan kumaha wae ulah Sunda burak-rakan entong Sunda lir surya kelingan kahade Sunda gering ngalang layung hoya urang Sunda gerak hudang ulah rega barerangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan
gerak hudang ulah reka bererangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan mangsana kisunda tandang silih asah silih asih teguh pancu silih asuh ulah rek aing-aingan ulah ngan kukur jadi omongan prak gawekeun babarengan lalakonkeun ku hate nu darian mugia Gusti marengkeun hayang manen kudu melah hayang nepi kudu indit ulah nyaring bari pereu rek kumaha jadena lamun manusia Tatar Sunda salilana ukur hayang dihuapan naon jadina hayang manen kudu melah hayang nepi kudu indit ulah nyaring bari pereu rek kumaha jadina lamun manusia Tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampak gawe babarengan hayang manen kudu melah para hiangan brodi juru para hiangan brodi pantol ngalayah di tengah imah nyademah ripah subur subur makmur kerta kerta raharja tepantes lamun urang
lain carita daek kari daek nah ere kumaha jadina lamun manusia tatar Sunda salila hayang dibantuan naon jadina. Palang siang bener teh ngancik sorangan. Sok rajen kamamelangan mikiran diri pribadi di mana jeung reka mana cenah hirup kudu urip waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih palang siang bener teh ngancek sorangan. Kamana atunya? Di mana ayana senang, di mana ayana tingtring, di kotek tak di teangan, lain deui, lain deui. Lamun diri tacan wani nalukeun tujuh nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya karang tangtungan angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting sameme sariat layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting sameme sariat layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang ngalong kewang
Bentang luhureun Ka'bah saksi kuring pinanggi baja campur jeung rembai Cimangta Ki Arafah nepi ka Safa jeung Marwah bentang luhureun Ka'bah saksi kuring sujud sumerah ngedalkeun rasa rumasa tekad ucap jeung lampah nu pasalian labaik Allahumma labaik labaik la syarika laka labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak nun Gusti nun maha welas asih mugi abdi tinekanan mabrur sifat ujub riatur tabu sampurna pupus lebu Ka'bah saksi kuring sujud sumerah ngedalkeun rasa rumasa tekad ucap jeung lampah nu pasalian labaik Allahumma labaik labaik la syarika laka labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak labaik Allahumma labaik labaik la syarika laka labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak labaik Allahumma labaik labaik la syarika laka labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak labaik Allahumma labaik labaik la syarika laka labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak.
bar sebobot sapihanean ai geningan tesalawasna impian luyu jeung kanyataan sugan kuring teh anjeun mah bulan anu satia marengan peting sugan kuring anjeun panon poe anu satia maturan berat sumpah segala rasa ilang sirna geus taya sesa lain rek jalir dina janji tapi capek ngabohongan diri cag urang cacapkeun lalampahan urang duaan batan hirup ukur di eusi kumu darat jeung api-api sarendek saike bar sebobot sapihanean ai geningan tesalawasna impian luyu jeung kanyataan sugan kuring teh anjeun mah bulan anu satia marengan peting sugan kuring anjeun panon poe anu satia maturan berat sumpah segala rasa ilang sirna geus taya sesa lain rek jalir dina janji tapi capek ngabohongan diri cag urang cacakeun lalampahan urang duaan batan hirup ukur di eusi kumu darat jeung api-api sumpah segala rasa ilang sirna geus taya sesa lain rek jalir tina janji tapi capek ngabohongan diri cag urang cacakeun lalampahan urang duaan batan hirup ukur di eusi kumu darat jeung api-api pandina papatah oge gantungkan cita-cita setinggi langit itu cerepot impian juragan cepot impian kacida abot ridho jadi bujang kolot nunggu mojang nu berbobot kumaha tuh hayang awewe binangkit awak mulus jangkung alit bari sehat ririwit lamun imut meni legit resep ngaos ka masigit mun rek init izin pamit nyaahan ka jalmi alit barang bere tara medit jauh tina sifat sulit nyarita tara nyelekit salingkuh tara diungkit izin nyandung teu rumit mun bisa anak nu beunghar ngarah sirah teu jangar mikiran udu jeung dahar hirup senang awak cenghar keun bae loba kahayang pot da
pohongan tuh piraku hirup rek ngapekeun beuteung kami toha euy lalaki atuh buktikeun lalaki lamun senang bagi-bagi lamun susah teureui ku sorangan lalaki tapot. Impian juragan cepot, impian kacida abot, ridho jadi bujang kolot, nunggu mojang nu berbobot. Hayang awewe binangkit, awak mulus jangkung alit, bari sehat keririwit, lamun imut meni legit ala teka. Resep ngaos ka masikit, mun rek init izin pamit, nyaahan kajalmi alit, barang bere taramati. Alah, hebat. Jauh tina sifat sulit, nyarita tara nyelekit, salingkuh tara diungkit, hayang nyandung teu rumit. Eta mun bisa anak nu beunghar, ngarah sirah teu jangar, mikiran udut jeung dahar, hirup senang awak cenghar. Keun bae loba kahayang pot, da eueuh anu ngalarang, jaduk keembot kudu ludeung, tapi inget ulah pohongan teu. Erakeun syarek ngapekeun beuteung kami toha, kawas lain lalaki we. Sanes atuh ibu, saterang abdi mah sanes kitu. Kada tiasa ngabentenkeun mana emansipasi, nu mana emansisapi. Nah, pamina model kieu mah emansisapi. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern, berkarir penuh obsesi, segala hayang sigala pada ngelawan kodrat wae naik geri cenah emansipasi bari utekna teu ngarti, bisnis berang penting, bisnis naon tukang teh teuing, salakina diimah ngajaga tulang pantong, anakna diasuh cukup khusus terkeng bamuan. Hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah, ngarekeun di salaki cenah duitna teu cukup wae. Emas berlian rejem ngaku batik tina bisnis, padahal mah hadiah dirupa bayawan. Awewe nu ieu lain awewe modern, tapi sakti daging benci teu tukang jagal, nganut emansipasi kaluar tina aturan, montong ngalawan kodrat, bisi ngadon jadi bejan. Emansipasi teh persamaan hak laki-laki dengan perempuan, tapi hanya yang positif-positifnya saja. Hari nu goreng mata teh montong atuh euy teu meunang ngalawan kodrat di rumah euy. Paribasa hayang maju make jeung hayang jadi bapak sagala rupa, single parent tetek mengek, kumaha eta kebutuhan biologis eta kudu cara aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern, berkarir penuh obsesi, segala hayang
emansipasi bari utekna tengarti bisnis teberang tepeting bisnis naon teh teuing salaki di imah ngajaga tulang pantok anak diasup cukup khusus terjeng babu hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah ngarep genti salaki cenah mah teu cukup wae bisa kumarimanya emas berlian rencem pajar ngaku tina bisnis padahal mah hadiah dirupa rupa bayawa awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tentu kang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan motong ngelawan kodrat disingadon jadi bejat awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tentu kang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat disingadon jadi bejat nyai awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tentu kang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat disingadon jadi bejat awewe nu kitu lain awewe